Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra bagiakeun mangbarna ieu bade ngadongeng deui urang neraskeun hancagarapan nu katuna carios kalayan judul Silalan Gunung Salak. Mitra dangu hanca nu katuna waktu dinten kamari upami telepat urang teh parantos dugi ka cek sanaya nalang sajeng prihatin ningali kaayaan waruga Ki Mas Tanu teh. Walasan tahun sanaya tetepung jeung Ki Mas Tanu, ana tepung waruga Ki Mas Tanu manis sakitu ruksakna, awakna lianti kejeng teh. Mani raca tapak cameti, malah mah aya babagian igana anu tatuparna siga urut ditojosan ku besi panas. Adi sakujur awakna dibagudeg dicangkalak kurang teh wajah dibelitkeun kana kikiping roda padati. Kimas, sorak sanaya ngageter watir jeung nalangsa ningali waruga Ki Mas Tanu. Saenggeus sabaraha kali diguyah-guyah Ki Mas Tanu kakara beunta panana calong jeung ceuleuyeut pipina kemong, malah pipi kenca masih gak anu urut katuri kucongo gobang. Daka tingali keneh semu doang jeung getihna ngucur keneh. Jangotna rambos-bos teu kaurus. Pon kitu deui kumisna. Jauh pisan tina wang-wangan jeung implengan sanaya saupama ngingetkeun yen Ki Mas Tanu teh pangagung anu boga kadudukan salaku dalam. Sia deh. Ki Mas Tanu ngunyem lalaunan bari semu nyengir siga anu nahan ka nyeri. Kami teh sanaya teh Ki Mas. Sanaya ngusapan beungeut Ki Mas Tanu anu cipruk ku cai hujan campur leutak. Ki Mas Tanu ngunyem deui. Ya, cenah semua anu nginget-nginget. Sanaya ngamaklum, piraku Ki Mas Tanu make kudu apal ka manehna. Sabab Ki Mas Tanu mah salila ulasan tahun ieu teh ukur nyang hareupan urusan badag. Kadatang tuh moal ingeteun ka ngaran sanaya anu bareto. Walasan tahun kalarung teh pancena ukur jadi badegana. Ki Mas, kami teh sanaya kungsi kumaulah ka Ki Mas waktu ngamarkas di sisieun leuweung Pajajaran. Malah bisi angereng teu inget kami teh muridna Ki Santa tur turunan abdi dalam Karaton Pakuan anu geus hianat ka nagara teh. Kitu Ki Mas. Ceuk sanaya beuki ngajentregeun deui. Ari geus diingetan kitu mah Ki Mas Tanu teh katemong semu nyerenge. Meureun manehna teh mimiti ingeteun deui ka sanaya. Sia teh turunan jalma anu ku aing dipigang ewa teu nya. Temal Ki Mas Tanu sorana pegat-pegat jeung haros-hos. Basa cacarita deh. Awakna ngahod-hod bangun anu kabulusan. Rek teu kabulusan kumaha da meureun awak Ki Mas Tanu teh dihujankeun diibunkeun. Boa teu dibere dahar-dahar acan, teu dibere nginum-nginum acan. Da sakitu kahujanan oge bibirna mah barulah balas urut kagaringan. Ki Mas, bener pisan kami teh turunan jalma anu hianat ka nagara. Tapi kami anu jadi turunan anak hayang nyobaan nebus dosa. Nyata ku jalan nulungan jalma anu katangen mika cinta ka karuhun Pajajaran. Tiba heula oge ku kami Ki Mas teh geus kaawaskeun mangrupa jalma anu mika deudeuh kana galur karuhun. Aduh kusabab gitu ayeuna kami hayang ngajait Ki Mas. Malar ulah dicacampah deungeun, malah malar bisa neuskeun cita-cita nyuk curug tapak raca karuhun. Ceuk sanaya nyarita daria jeung semu nu ngalengis
hayang dipercaya. Tapi ngadenge eta omongan, Ki Mas Tanu mah anggur seuring ngahehe. Sakedapan hate sanaya ngarasa perih. Manehna ngajudi tangtu Ki Mas Tanu mah keur ngece kana pamaksudanana. Teng manuk teng anak merak pasti kukunjungan. Karuhuna badur jeung basangkal. Kana pasti bakal nurunkeun turunan anu badur jeung basangkal deui. Sigana mah kitu. Anu harita keur dipikiran ku Ki Mas Tanu deh, ceuk hate sanaya. Sanajan sanaya ngajudi kitu, tapi manehna mah moal ungut kalinduan jeung moal gedag geanginan. Tekadna teh geus buleud rek nulungan nasib Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu teh leuwih aya ajenan batan sasaha bae oge. Nyawana ulah dianjurkeun kitu bae. Atuh ku sabab kitu sanaya mah kudu nulungan. Saenggeus mikir sarupa kitu, sanaya satekah polah rek ngudar rante anu nalikung awak Ki Mas Tanu. Tapi tetela geuning, rante teh dijieuna tina wajah pilihan. Sakitu sanaya geus ngaluarkeun tanaga, rante teh henteu daek pegat. Sabenerna mah sanaya teh masih keneh bisa ngaluarkeun tanaga anu leuwih gede deui. Ngan anu kumanehna dipikahariwang teh leungeun Ki Mas Tanu moal kuateun saupama rante wajah didorodod kitu bae mah. Mun ditong tak paksa, leungeun Ki Mas Tanu bakal tatuparna. Ningali sanaya usaha hayang nulungan, Ki Mas Tanu nyarita, teu kudu nulungan aing. Moal guna. Sanaya ngarasa helok kunaon Ki Mas Tanu make mung ditulungan sagala rupa. Malah mah tibatan daek dijait nasibna ngadonita sanaya geuwat ingkah tidinya. Ki Mas, kami teh jauh-jauh datang ka dieu bari nangtang bahaya. Aya deui anu dipiharep nya eta hayang ngajait nasib Ki Mas. Beung-beung kumpeni keur bongo, hayu milu kabur jeung kami. Ceuk sanaya ngagugunyeng deui rante wajah. Tapi eta rante teh teuing kuwedel. Sakitu geus digojrag-gojrag teh anger bae henteu daek pegat. Sia mah jalma bodoh. Ari nulungan aing teh nyarek naon maksudna? Rek naon? Ceuk Ki Mas Tanu matak bingung keur sanaya. Ki Mas, ulah boga sangkaan yen sakumna urang Sunda ngarasa cecep. Contona kami, saeutik oge teu boga sangkaan goreng ka Ki Mas. Atuh kituna, kami teh hayang ngihtiaran malar Ki Mas salamet tina pangroga hala company. Ceuk sanaya panasaran. Ngadenge omongan sanaya kitu, Ki Mas Tanu ukur ngabelenyeh seuri. Siama bodoh teh kadodoloyo nulungan aing saurang daya hartina. Angot make jeung ngorbankeun nyawa mah ulah bajuang sasoranganan. Kaitu buat gabung jeung pasukan Kanjeng Haji Prawatasari ngalawan musuh bari samiuk jeung hiji bakal leuwih kaharti tibatan sasoranganan. Buat ingkah kaitu. Ki Mas Tanu keukeuh ngusir-ngusir sanaya. Hari nu diusir keukeuh deui ngagugunyeng rante. Ningali sanaya siga nu bandel, suku katuhu Ki Mas Tanu neje harigu sanaya nepikeun ngajengkang ka tukang. Kuat ingkah kaitu. Ceuk Ki Mas Tanu semukeuh. Kami kakara bisa ingkah mun geus ngajait nasib Ki Mas. Ceuk sanaya
bari cengkat deui. Jalma bodoh, nasia tengah dengi itu anu perang campuh. Beki karasa geder peterna, nasia tengah dengi sora bedil beki handaruan. Eta ukuran yakin, yen giliran pasukan sia anu keur dikepung ku kompeni teh. Ulah salah dulu, aing teh dihapit ti ditu ti dieu, ti tukang dikawal, diharapnya dikawal. Lamun aya salah saji pasukan anu nampak gangguan musuh, barat kompeni nu sejena bakal gampil pisahnya hona. Beuh, ayaku bodoh, pasukan nu diiluan ku sia teh. Ki Mas Tanu ceruk cerek semu handeuleun. Nah ada lain pasukan kami anu keur tarung mah. Kami oge teu nyaho saha maranehna teh. Teh malah sanaya sabab Ki Mas Tanu mah nyangkana sanaya teh ngabalad ka pasukan pajuang anu keur ngahurug kumpeni. Angot gitu atuh, sia kabeh teh baru lo pisan milampa perjuangan anu sakieu beratna. Kalah ukur dipigawe sewang-sewangan jeung sapuruna bae nu macak pantes. Sia di ditu di dieu para pajuang teh ngan eleh jeung eleh bae. Hayo sia hingga ka itu. Ceuk Mas Tanu deui rek nejeh awak sanaya. Sakali ieu mah sanaya teh nyingcet nepikeun ka suku Ki Mas Tanu teh henteu bisa nejeh awakna. Bari nyingcet teh sanaya langsung ngenyang deui rante wajah. Palebah leungeun anu halian pigeulang katuhu Ki Mas Tanu dibelitkeun kana pigulangna. Hari geus kitu mah sanaya ngaluarkeun tanagana sataker kebek. Brut brut holontrang. Rante wajah pegat hiji. Ayeuna kari rante nu kadua anu nalian leungeun kencak Ki Mas Tanu anu kudu dipegatkeun teh. Melekung sia mah onggolik nulungan aing, tapi benyilakakeun lamun aing ayeuna kapanggih ditulungan ku Karaman meureun panuding ka aing teh beuki berat bae dulu. Aduh. Sanaya ngagebeg. Manehna kakara sadar yen omongan Ki Mas Tanu teh aya benerna. Kapan Ki Mas Tanu teh dituding geus saengko jeung bangsa Karaman atawa kaum penjahat. Da kitu ceuk kumpeni mah sakur pajuang rahayat disebutna teh Karaman atawa jalma jahat anu dituding tukang ngaririweuh jeung nyieun kakacauan wungkul. Ayeuna lamun Ki Mas Tanu ditulungan ku kaum pajuang, ukur netelakeun yen bener Ki Mas Tanu teh saengko jeung bakal ditibanan hukuman anu berat. Kapan anu sejen oge kitu. Loba rijen atawa bupati anu dihukum kusabab kapargo saengko jeung para pajuang anu kagabung kana pasukan Kanjeng Haji Prawatasari. Ngan sabot manehna ulang mikir ti tukangeunana karasa aya sora ngahiuk. Sanaya rikat ngalieu ka tukang. Tetela anu dieu ngahiuk teh tungtung gobang anu diheumatkeun ku anggota kumpen. Sabisa-bisa sanaya kudu tapis. Ari sababna sabot manehna ngawaskeun heumbatan gobang ti gigir geus ngahiuk deui panarajang sejena. Ayeuna sanaya moal bisa nyingcet sabab dina bisana mengparkeun gobang anu kahiji, gobang anu kadua mah geus pasti bakal lewek beheungna. Kusabab moal boga waktu teh. Aduh sanaya teh geuwat bae ngajewang pepotongan rantai wajah anu tadi dipake nalikung leungeun katuhu Ki Mas Tanu. Teu anta parah eta pepotongan rantai teh dipake nakis gobang duanana sakaligus.
golondrang, pujak, ngacai. Gobang dua anu ditakis teh siga nama dijieun dina wajah tulen. Bukti bae basa ditakis kuran teh wajah si lalatuna meniting buricak matak serab kana panon. Ku tarik-tarikna takisan anu boga gobang meniting koceak ting jererit barinya kelan pigelangna ari gobang namah duanana oge raceleng nya. Sabot musuh pepelengkingan nyekelan leungeun jekuk suku katuhu jeung kenca sanaya nejeh kahareup nangal pisan kana harigu si kumpeni anu duaan dea. Atuh ting corowok duanana oge ting arauh ting araduh kitu nate bari deui awakna raceleng ka tukang ku bragana leutak kusek teu hudang deh. Tapi musuh teh henteu ngantep sanaya reureuh. Buktina sabot manehna rek ngojengkang muruki Mas Tanu ti kenca ti katuhu geus juljol anu narajang deui. Malah ayeuna mah jumlahna oge beuki ngalobaan bae. Bener cek dugaan Ki Mas Tanu teh pasukan nu ieu mah anu anyar datang. Ngahaja datang ti kulon rek mantuan balad anu cikeneh dikepung ku pasukan pajuang. Aya welasan kumpeni anu ngajajar bari samagreng ku gobang. Ari tukangeun maranehna batur-baturna anu jumlahna jauh leuwih loba deui geus siap ngokang bedil. Bedil teh kabeh oge dikecengkeun ka sanaya. Sanaya ngarasa bingung, sanajan manehna terus ngabubat-babitkeun rante bari nang tayungan awak Ki Mas Tanu, tapi ari hate leutigna mah kebeku kahariwang, lain sieun pae, lain. Tapi manehna inget kana caritaan Ki Mas Tanu yen cenah moal karasagunana perjuangan teh ari sakirana bakal paeh mah. Ku ngabubat-babitkeun rante, musuh anu marakel gobang teh tangtu sarieunun. Tapi ari anu samagreng ku bedil jeung siap ngokang mah moal ngarengkog ku disingsieunan. Sanaya ngarasa hariwang bedil anu welas-welas teh saupama dibekaskeun bakal narajang kana awak Ki Mas Tanu. Keur kitu kadeng aya komando malar anggota kumpeni anu mawa gobang teh supaya mundur. Nyawae barisan gobang teh mundur. Atuh ayeuna anu aduh hareupan jeung sanaya teh nyaeta barisan bedil. Hujan masih ngagebret, lir cai anu dicicikeun ti langit. Sapasang suku sanaya ngajega nyang hareupan barisan puluh-puluh kumpeni anu samagreng ku bedil. Sabot gitu mitra, sanaya mikir ulang neangan pijalaneun. Cek hatena lamun musuh ngabekaskeun bedil, aing mah masih kene bisa nyingcet. Tapi kumaha nasib Ki Mas Tanu ye? Anu dicangkalak dina kikiping roda padati tukangeun aing. Kitu, cek sanaya bingung. Hate sanaya ngangluh. Jauh-jauh ngukuntit musuh anu nyangkalak Ki Mas Tanu. Kapan maksudna mata yalian iwati hayang ngarebut Ki Mas Tanu tina kungkungan musuh. Lain itah Ki Mas Tanu sinapae. Ayeuna lamun manehna maksa-maksakeun maneh ojah ngalawan anu samagreng ku bedil, tangtu Ki Mas Tanu nasibna moal katulungan sabab tanwane bakal jadi panglumpatan mimis bedil. Sabot sanaya ulang kitu, ari komandan pasukan mah geus marentahkeun sanaya ku basa Belanda malar serah bongkokan. Lamun teu daek, moh manehna boh Ki Mas Tanu, tanwane bakal dibedilan cenah. Nyaho kaayaan teu matak nguntungkeun. Ti tukangeunana Ki Mas Tanu nyarita, "Ya, ulang mana maneh gawat itu hingga aing jauh." Mitra, dititah gitu
sanaya acan waka nyieun tindakan. Da masih keneh panasaran lamun teu bisa nulungan Ki Mas Tanu mah. Ari sabuat kitu komandan kumpeni mah geus ngancam-ngancam bari ngitu. Sabab geus dihitung nepikeun ka 3 kali, sanaya masih ngajanteng, atuh komandan kumpeni teh langsung marentahkeun anak buahna malar ngabedilan sanaya. Tapi sameme barisan anu samagreng ku bedil teh ngabekaskeun bedil, kitu kangen maranehna katangen aya awak ngalayang. Anu kakalayangan teh pamake baju hideung panjang, gagaya bagan, terus saliwat masih gak kalong gegeleberan. Ngan saban aya dina luhureun mun-munan balad kumpeni, saban kadenge dengekna sabab bari ngalayang teh leungeun bajuna anu ngagaya bag ngababukan mun-munan balad kumpeni. Gecruk sora sirah ngabeletuk bitu mani harus dituturkeun ku maluncratna. Acai dewa ya Mindra, sabab dituturkeun ku maluncrat, maluncratna getih tina sirah anu beulah. Apaan tuh? Apaan tuh? Hapunten, ai geus sekolah tuh ieu mun taweh woh nyarios ge. Poharanya. Mitra kaum dangu, da eta mah atuh ukur sakedapan. Balad kumpeni anu jumlahna 10 teh geus gempar ting goleprak teu nyawaan. Bari sirah remuk teu mangrupa sirahna teh, teu mangrupa. Mitra kaum dangu, eta awak anu gagaya bagan teh turun kana lemah. Bari seuri matak maluringkak anu ngadenge. Sanaya oge muriding ngadengena. Lain muriding parbawa ku sieun lain. Muriding sote alatan manehna mah asa diingetan. Sora bari matak tiris jeung kukurayun ge mah geus moal salah. Pasti sorana pijulangrong ieu. Pokna jero hate bari neuteub teu petot-petot kanu ngajanteng di tengah-tengah galitukna mayit kumpeni. Nya teu salah tina sangkaan. Sanaya mah apal pisan. Anu ngajanteng kira 4 depa hareupeunana teh aya lian Iwadi Ki Jurangrong. Sirahna sulah semu botak, buukna bodas carang, irungna melengkung badis pamatuk ekek, panona celong jero tapi sorotna seukeut nancleb kana angen, jeung anu moal poho mah leungeun katuhuna puntung. Geus moal salah deui eta teh Ki Jurangrong. Sanaya muarek poho leungeun Ki Jurangrong buntung teh ku polahna yaksa, anak tua kampung Bantar Jatigirang teh. Anu teu kurang-kurang matak ngagebeg mah kana hatena saenggeus kabireungeuh aya awewe ngajanteng gigireun Ki Jurangrong. Si awewe mah di baju bodas tapi gagaya baganana mah sarua. Buukna ngarumai hideung, sametongong irungna bangir, bibirna ipis tapi beungeutna celong jeung pias. Ngan sanajan kitu sanaya moal bisa kapalingan. Saha eta awewe teh? Surya. Sanaya ngagorowok tarik pisan. Pikeun sakedapan mah duanana teh silih teuteub. Sanaya neuteupna kebek ku kaheran jeung kahariwang, tapi ari Nyi Sunia mah neuteupna teh siga anu teu ngawakilan rasa naon-naon, tiis, kucem jeung teu siga nemongkeun ka Suwano, dumeh bisa tepung deui jeung sanaya. Nyai Sunia, ka dieu, Nyai. Ieu si abang teh, Nyai. Ceuk sanaya nyarita
kebek ku ka nyeri dumeh ningali tetep Nyi Sunia anu sakitu api lainna. Tibata Nyi Sunia anu nemalan ngadon sora Ki Jurangrong anu seri deui matak nyalakit kana ati. Sorana matak muriding kana bulu punuk. Sanggeus kitu babegig ngarawel newak cangkeng Nyi Sunia ku leungeun kencana. Tekungsi lila ngan kalayang bae awak Nyi Sunia dibawa ngalayang lir anu ngapung. Ki Jurangrong kakalayangan dina luhureun pucuk tatangkalan galede anu harieum. Mireung ye Nyi Sunia dibawa kabur sanaya gegeroan aduh. Sunia! 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 Kusabab hatena kebek ku kabingung. Mikirana nasib Nyi Sunia sanaya lir poho di naon-naon. Anu majarek nulungan Ki Mas Tanu deh pamustunganana mah ngan biur bae lumpat nyusul-nyusul Ki Jurangrong anu sanaya lumpat sakalumpat lampet. Lumpat ngagunakeun ilmu napak sancang. Lain lumpat dina taneuh atawa dina amparan jukut. Tapi kakalayangan dina pucuk-pucuk tangkal kai anu jarangkung. Keur jalma anu henteu weruh kana ilmu kieu mah mun mireungeuh sanaya kakayangkangan dina pucuk-pucuk tangkal kai, tangtu bakal nyangka sanaya teh sabangsa makhluk dedemit atawa siluman-sileman anu keur ngapung. Padahal sabenerna mah ilmu napak sancang teh nyaeta mangrupa ilmu lumpat anu leuwih mentingkeun ngentengkeun beratna awak. Carana ku jalan ngagerakeun dampal suku sagancangna jeung sacepet-cepetna. Nepikeun ka dampal suku teh fungsina ukur noelan pupucukan jeung teu ngantep dampal sinalila nece kana dangdaunan. Ku cara kitu beratna suku teh henteu kungsi neueul kana tincakeun. Basajan bisa. Tapi tangtu bae henteu basajan saupama henteu dilatih heula mah. Ilmu napak sancang ukur bisa dipilampah ku jalma anu sanggup ngusirkeun tanaga dina ngalengkahkeun sapasang suku sagancang-gancangna jeung sacepet-cepetna. Pikeun bisa kitu teh perlu ditarekahan ku latihan anu ulet, sabar jeung taya kendatna. Untung pisan mitra kaum dangu sanaya teh mi guru kaki santa kalawan daria. Da eta bae ku kayeng-kayengna latihan. Sakumna ilmu pamere guruna teh sasat geus pindah kabeh ka manehna. Malah mun Ki Santa masih kene hirup, heug diadu lumpat jeung sanaya tacantang tu guru bisa ngelehkeun murid. Sabab katangen pangabisa sanaya teh ayeuna mah geus ngaleuwihan pangabisa nu jadi guruna. Atuh ari geus inget ka palebah dinya mah sanaya teh bet ngarasa sedih jeung narangsa. Salila ieu manehna bisa mertahankeun kahirupan teh ku alatan jasa nu jadi guruna sajabana tina pangraksana nu maha kawasa. Tapi sangkilang nyaho guruna boga jasa anu sakitu gedena, manehna mah tuga maotna Ki Santa teu kungsi mulang tarima. Mulia pisan geuning nya jalma anu geus bisa nempatkeun dirina jadi guru. Pancen guru teh ngan saukur mere pangaweruh ka murid bari jeung teu menta pamulang tarima. Paingan atuh mun aya anu nyebutkeun yen ka guru anu kungsi ngawurukan sarupaning ilmu hirup mah ulah kumawani nyebut urut guru. Ulah abong kena poe ieu geus teu diguruan deui ka guru bareto teh nyebutna urut guru. Kacida teu sopan. Sabab sanajan eta guru geus lila ditinggalkeun ku urang, tapi ari pangaweruh pamere manehna mah henteu leungit
jeung upama kitu hartina guru teh tetep guru jeung ajenah delengit. Ceuk sanaya jero hate sabot kakalayangan dina pucuk dangdaunan. Mitra kaum dangu hujan teh geus lila eureun. Malah lian di kitu poe oge geus mimiti rai-rayan caang. Peuting geus kaganti ku beurang, tapi sanajan kitu ari papadut dina diri sanaya mah henteu kungsi leungit. Hate sanaya anger halem-hem, anger malekmek. Kumaha teu rek kitu atuh da naon-naon anu kumanehna dipigawe teh kabeh oge bangkar, kabeh oge taya nu metu. Sagala rupa nu geus diajam kumanehna sasat gagal teu kaala buahna pisan. Nulungan Ki Mas Tanu teu bisa nyusul nyisunia anu dibawa ka kaburan ku Ki Jurangrong oge anger susah. Sakitu sababaraha kali geus nampe hareupeunana oge. Saenggeus nyaho dagan teh ngaleos teuing ka meuni tungtungna sanaya camak brak di sisi leuweung. Capek hate, capek pikir jeung capek awak, sasat kabeh sagala karasa. Nginget-nginget yen loba udagan anu teu kahontal, andukna sanaya teh ukur sanggup ngusap beungeut. Hambura Ki Mas, kusabab moho teuing hayang melaan kepentingan pribadi. Aing teh jadi bolai nulungan anjeun Ki Mas. Sanaya sanuk-sanuk menta dihampura. Hate sanaya haneueul sagade gunung sanajan tadi Ki Mas Tanu kekembung ditulungan. Tapi harita mamanehna teh ngarasa yakin yen bakal bisa nulungan Ki Mas Tanu masing nya mara bahaya ngancam ti ditu ti dieu bedil samagreng jeung gobang ting salodor. Tapi hate sanaya harita geus birig rek nulungan Ki Mas Tanu. Jeung pasti bisa cek sanaya di dina jero hatena. Ngan mah anu ngalantarankeun bolai nulungan Ki Mas Tanu teh dabongan sanaya kagoda hayang nulungan nyisunia. Kusabab perhatianana pindah kana nyusul-nyusul nyisunia anu dibawa abur-aburan ku Ki Jurangrong. Atuh pamustunganana mah lat bae poho kana cita-cita hayang nulungan Ki Mas Tanu teh. Hambura Ki Mas, hambura aing. Cek sanaya bari cengkat terus lembang sosoloyongan kaditu kadieu. Tapi nahanya manehna geus milampah salah, dumeh ninggalkeun urusan anu leuwih badag, tur ngadon ngagilek kana urusan pribadi. Nah anu kangaranan urusan pribadi teh henteu leuwih badag lamun dibandingkeun jeung urusan anu leuwih umum. Sanaya bingung. Sabab duanana oge sabenerna mah henteu bisa dipasing-pasing kitu bae. Boh urusan anu ngabaud kapentingan umum, boh urusan anu sakadar kapentingan pribadi keur ukuran kamanusaan mah sarua penting. Aing teh memang hayang nulungan Ki Mas Tanu. Sabab perjuangan Ki Mas Tanu keur kapentingan umum karasa pisan. Tapi aing oge perlu nulungan nyisunia. Sabab ieu oge penting jang hirup aing anu perlu dipatotoskeun mah boh urusan keur umum, boh urusan pribadi. Sabisa-bisa kudu bisa ditarekahan kalawan saimbang. Tur duanana kudu bisa kaungkulan. Ulah kawas ayeuna kieu. Ceuk hate sanaya keheul ku kahengker dirina. Nya rek kumaha henteu ngarasa hengker. Da sasat duanana oge kumanehna teh henteu bisa kahontal. Nulungan Ki Mas Tanu geus gagal. Atuh ngabeberik Ki Jurangrong anu ngiwat nyisunia oge sarua bolai. Sieun katempuhan ku hatena dumeh teu junun nulungan Ki Mas Tanu. Pamustunganana mah sanaya teh lempang deui muru ka tempat di mana tadi init. Sanaya teh balik deui ka tempat begalan pati antara manehna ngalawan pasukan kumpeni. Sanaya inget
Di ditu teh si iket hideung oge sarua keur bajuang. Malapan harita teh sasaat babagi tugas si iket hideung ngayonan company jeung sanaya tugasna nulungan Ki Mas Tanu. Buah si iket hideung maka aing dabongan aing teu bisa nulungan Ki Mas Tanu. Ceuk hate sanaya kebeku kahaneueul. Basa sanaya keur lempang muru deui ka tebeh kulon. Di tengah jalan pasangrok jeung si iket hideung. Barang duanana geus padeukeut, si iket hideung teu tatapa sini nyirintil narajang sanaya kituna teh bari gaplok-gaplok dampilingan pipi sanaya kenca katuhu. Sakedapan mah sanaya babangkieunan. Da mani asa katurulengan atuh, malah mamarasna ampir kagedageun jeung unak jadi kaambak asa dianiaya. Ngan sanggeus manehna ngamaklum naon pangna si iket hideung ngagugudag, sanaya jadi sadra. Sanaya ngarti naon pangna si iket hideung amak meni ngagugudag. Atuh ari geus nyaho kitu mah sanaya teh ukur cicing we, teu nyingcet. Sumaona teu ngalawan. Waktu awakna dicakcer di tampilingan teh antep we. Nepikeun ka getih ularan ti sabanjuru biwir jeung liang irung sanaya. Kakara si iket hideung teh eureun nganiayana. Nah sia teh ngalawan. Hayo mun sia rek malik amak lawan si aing. Buru sia kurang ajar, lawan si aing. Ceuk si iket hideung bari gaplok deui nampiling pipi sanaya. Eta anu digaplokan mah anger ngajengjen bari ngeluk tungkul. Malah mah getihna anu ulawran oge teu disusut-susut acan. Diantep we sina nyurulung maseuhan hariguna. Mun sia ngajelog wae hartina sia ngaku kana kesalahannya. Ngaku sia. Ceuk si iket hideung ngamangkeun deui peureupna. Sanaya anger ngajengjen. Ngan ku sabab peureub buleud geus diamangkeun rek nanyok beungeutna. Sanaya mah ukur peureum. Saeutik oge teu hayang nyingcet atawa nakis. Ngan sakitu sanaya geus peureum. Ari peureub si iket hideung mah masih keneh tacan tepi. Padahal sanaya mah geus tumamprak. Yen lamun eta peureub nyasar, irungna pasti pengek. Atawa malah nepikeun ka ancurna pisan jigana teh. Deple. Pasti deple irungna teh. Brai panon sanaya dibeuntakeun teh lah si iket hideung teh teu tulus ngaheumbatkeun beureubna. Nah sia ngajelog wae, sia geus tambah rekojor. Cek si iket hideung. Ditalek kitu sanaya langsung ungeuk. Tuh, mana gitu oge teh sia teh ngaku salah. Ceuk aing oge kitu sia teh bangga wara boga dosa sia ka aing. Sabot aing ngajorak kumpeni kapan sia teh diatur supaya geuat nulungan Ki Mas Tanu, tapi badan dipilang pama sia teh ngadun mabur ka mana ari sia? Mabur ka mana sia? Omong si iket hideung deui sewot keneh bae. Mitra dicarekan lak-lak dasar ku si iket hideung. Tibatan emalan ngadon ngalabuhkeun awakna kana taneuh. Gek bae diuk ani prek mani lungseun pisan katanya ona teh. Naon sia mani tenangan gitu ha? Mane kage aing anu kudu capek mah sabab aing mah sorangan dihurup ku puluh-puluh bahan kompani deuleu. Ari sadegeun sia mah ngadon mabur nyaho ka mani padahal lamun sakirana sia ngarasa gimir mah heug nya capek tianggalna nya capek. Meureun ku aing teh sia moal make kudu diajak badami sagala rupa. Kabau-bau syung cia. Sanaya ngahruk keneh bae.
Atuh pikeun kasak itu kali nasi iket hidung teh geus tumanya deui da meureun heung ngarasa penasaran. Sameme ngajorak kumpeni mah sia teh loba bacot sia. Mun asanya we pangludeungna, tapi hari ayeuna kunaon sia ngajarok wae. Ngomong. Mitra atuh sangeus ngarenghap menang sababaraha kali pamustunganana sanaya teh nyarita. Rumasa kami teh salah. Cenah balik masih keneng haruk. Kan bae. Dajal mama gudangna kasalahan. Malaikat deuleu anu tara salah mah. Tapi gilang gitu dipiharap sia teh ulang haja nyieun kasalahan. Cing pek sebutkeun kasalahan naon wae nu ku sia geus dipilang bae teh sebutkeun. Sanaya ngahulang heula salila-lila. Ngan saenggeus kitu. Pok bae medar kajadian anu kungsi karanapan. Sebenarnya mah kami teh ambir-ambiran bisa ngajait Ki Mas Tanu. Saupaman teu kaburu aya gangguan mah. Gangguan? Aya gangguan naon gitu? Dadak-dak sanaya teh nyarita deui. Waktu kami rek mawa kabur Ki Mas Tanu ka eta tempat, datang musuh kami nalahna teh Ki Jurangrong. Mitra ngadenge eta caritaan si iket hideung ngareret ka sanaya. Kami kungsi ngadenge eta ka ngaran Jurangrong, ngaran anu aheng jeung anu teu geunah kadengena. Aya permusuhan naon antara sia jeung Ki Jurangrong teh, ha? Loba anu jadi perkara nama teh malah sanaya. Tapi eta sakabeh teh dimimitian dina pola-pola jahat manehna. Ki Jurangrong teh jahatna ka bina-bina. Bogaeun murid ngaranna Ki Marsona. Boh guru boh murid polahna teh estu sarua. Lir munding rarakitan lir kuda papasangan. Pangabeukina nyaneangan budak parawan. Parawan diseuseub madu ka parawananana, diseuseub getihna. Terus dipateni. Cenah majang nyampurnakeun ilmu kasaktianana. Ki Marsona anu jadi muridna Ki Jurangrong ku kami dipateni. Ku sabab gitu kami teh jadi musuh gerot Ki Jurangrong. Atuh ayeuna manehna taya kendatna ngintip-ngintip jeung ngadodoho kami. Jalma-jalma anu deukeut jeung kami nyadi ala, nyadi kakala atuh kaasup-kaasup pipamajikaneun kami Nyi Sunia. Ku manehna diiwat. Ceuk sanaya nyarita satarabasna. Hatena jadi keheul jeung ngarakacak deui mun geus inget kana nasib Nyi Sunia kadua anakna Nyi Rodia. Kapan ayeuna mah boh Nyi Sunia boh Nyi Rodia teh geus jadi korbana Ki Jurangrong. Si iket hideung oge ngahulang ari geus dibejaan kitu mah. Mana pantes atuh sia teh jadi codok-dok tinggal igal. Da aya nu dianggap leuwih penting deui nya. Nya, rumasa kami leuwih mentingkeun hayang nulungan Nyi Sunia tibatan Ki Mas Tanu. Kisalah meureun ukur kami wungku anu bisa ngararasakeun mah. Kumaha nalangsana jeung kumaha keheun nanyaksian pipamajikaneun di kakaya jeung dirurujit ku musuh. Omongna sanaya ngaharuk, tapi leungeunna ngeupul ti papareket siga anu keur nahan ka amek. Kaharti ku aing oge eta mah. Ngan aing teh tetep we ngarasaan heul. Ku sabab sia kaganggu ku urusan pribadi, baru karena aya urusan anu badag kaborer. Ayeuna mah mun urang hayang ngajait nasib Ki Mas Tanu teh bakal leuwih susah deui. Omong si iket hideung, tapi nyaritana teh geus teu pati sosorongot teuing kawas tadi. Jadi leuwih hese nya. Jadi leuwih hese deui. Dengekeun geus sia sanaya. Basa pasukan kumpeni aya nu ngajorak teh bala bantuan rabul meningalut ngeungkeuy ngabandalut. Ngemat nyatang nengnong. Cager pohara Mitra hanya ka bujeng nengnong dugi ka dieu heula.
Insya Allah mangbarna enjing ras gendai hancana. Hapunten semulai kelepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.